Assalamualaikum soleh-solehah. Wilujeng enjing, wilujeng patepang deui sareng Bu Sipa dina raraga diajar bahasa Sunda. Kumaha kabarna dinten ayeuna? Daramang? Syukur alhamdulillah pami daramang mah. Mugia hidup sadayana sing dipaparinan kasehatan tur kasumangatan dina diajar bahasa Sunda. Saat acan dikawitan diajarna, hayu urang ngadoa heula mudah-mudahan dipasihan kalancaran tur digambelkeun. Amin ya Allah ya robbal alamin. Tujuan pengajaran dinten ayeuna nyaeta kahiji dumasar kana rupa-rupa kaulinan hidup sadayana tiasa ngadeskripsikeun kaulinan anu dipikaresep kalayan jantre. Anu kaduana nyaeta dumasar kana carita hidup sadayana tiasa milarian kalimat aktif kalayan bener. Dinten ayeuna orang diajar nyaeta ngeunaan istilah kaulinan. Cobi dibuka bukuna halaman 10. Istilah kaulinan nyaeta kecap anu digunakeun khusus dina eta kaulinan. Contoh istilah kaulinan dina kaulinan ngadu kaleci nyaeta aya beb sareng dur. Beb hartosna ngantep kojo dina tempatna lantaran kacandet ku pamain anu sejen. Dur hartosna menta supaya kojo nu kacandet dipindahkeun. Nah, eta contoh istilah kaulinan nu aya dina ngadu kaleci. Setiap kaulinan pasti ngabogaan istilah kaulinan. Contoh anu sejenna istilah kaulinan dina main backland nyaeta aya gudir sareng bukluk. Salajengna buka bukuna halaman 11 nyaeta ngeunaan karangan deskripsi. Karangan deskripsi nyaeta karangan basa lancaran anu bisa mere gambaran kanu maca ngeunaan hiji hal kalawan tatela. Contona mangga tiasa dibaca ku hideup dina buku halaman 11 dugikeun ka halaman 12. Salajengna pancen kahiji nyaeta jieun karangan deskripsi ngeunaan kaulinan anu dipikaresepna ku hideup. Anu mana isi karanganna kudu ngegambarkeun kahiji prak-prakan ngalakukeun kaulinan, anu kadua manfaat tina eta kaulinan, anu katilu hal-hal anu perlu disinglar sangkan eta kaulinan teu matak cilaka. Nu kaopat kecap-kecap anu mangrupa istilah kaulinan. Contona misalnya hidup teh mikaresep kana kaulinan ngadu kaleci. Nah, ku hidup jelaskeun cara ngalakukeunana ngadu kaleci teh kumaha. Teras manfaatna tina ngadu kaleci teh kumaha. Terus anu hal-hal anu kedah disinglar sangkan eta ngadu kaleci teh teu jadi cilaka teh naon. Nah, terus kecap-kecap anu aya dina ngadu kaleci teh naon caritakeun ku hidup sing jentre. Salajengna nyaeta kalimah aktif. Kalimah aktif nyaeta kalimah anu jejerna ngalakukeun pagawean anu ditetelakeun ku caritaan. Contona saperti barudak keur ngagambar kalang. Nah, barudak didinya jadi jejer atanapina subjek jalmi anu ngalakukeun. Nah, teras keur ngagambar eta disebutna caritaan atanapina predikat. Nah, kalang disebutna objek. Kalimah aktif henteu salawasna mikabutuh kana objek. Nah, contohna saperti danu keur ulin. Nah, danu didinya disebutna jejer atanapina subjek jalmi anu ngalakukeunana. Ulin disebutna caritaan atanapina predikat. Salajengna nyaeta tulis tilu kalimah aktif nu kapanggih ku hideup dina pedaran sorodot gaplok.
Alhamdulillah, pengajaran bahasa Sunda dinten ayeuna atos rengse. Pendak deui sareng ibu minggon payun. Tekenging hilapnya pancena dikerjakeun. Sakitu anu tiasa didugikeun, patepang deui sareng ibu minggon payun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.